masjid lain mah mohon atuh Pak Haji ten daguan ini sagedeung atuh nya. Nya Om, jangan lama-lama Om. Nya atuh kalem we. Urang ngaleos joy ti pos ronda eta ngagedik nuturkeun Pak Haji dek ibadah salat Isya ngadeus ka nu maha kawasa Allah Rabbul Alamin. Ngan aya bedana joy dina waktu eta. Malah mah aya sugema hate geninganan aya anu mesti kena daek ngadengikeun kana bahasa urang. Aya nu daek wawuh ka urang jeung Suten sok sanajan cicing di kota. Gancangna carita rengse salat urang mah buru-buru we kaluar. Ngan Pak Haji Hamid mah na waktu eta masih keneh aya di jero masjid. Teu lila ti dinya urang ngaleos nyamperkeun deui Suten we di pos ronda. Katingali ti kajauhan Pak Haji Hamid geningan beberes heula. Mareuman lampu jeung sagala rupana jeung ngoncian eta masjid. Katingali ti kaangangan Pak Haji Hamid turun nyamperkeun ka urang ka pos ronda. Gok Pak Haji Hamid aya di hareupeun urang duaan jeung Suten. Adeni Seputen. Ayeuna mah kieu we. Hayu ngilu heula ka imah Pak Haji. Urang dahar heula mending ayeuna mah. Tuang Pak Haji. Nya ayu ka ditu. Ayo buru-buru atuh urang ieu urang atuh Pak Haji. Iya tuh ten era ten. Ayo Pak Haji sadap. Ya Uten tegaluh senal Pak Haji. Aya senal mah di ditu. Maksudna teu naon Uten ka ditu ieu nyeker. Keun bae ayo ka itu. Om buru atuh cicing wae kunaon nya. Om dahar. Heeh nya Uten. Dahar Om dahar. Nya ngerakeun maneh mah ngerakeun naon rezeki ditolak. Pak Haji atuh sen sakadat. Si Uten balik ka duluk tuh ngeulaan nuturkeun Pak Haji urang mah ti tukang we ralaunan lempang teh. Teu kacatur di jalan da geuningan imah Pak Haji Hamid teh teu jauh ti eta masjid joy. Sababaraha meter ti dinya geus anjog ka hiji imah. Pak Haji Hamid nangtung hareupeun panto bari unyuk salam ka di imah. Assalamualaikum. Mak, Haji. Tegung silila nu ngolotrak kadenge mukakeun panto brai teh nya we atuh geuninganan nu datang teh bojona Pak Haji bajeng urang macan wawuh dina waktu eta. Netep seukeut anjeunna teh jigah nu bingung kalayan aneh tarasa biasana meureunan Pak Haji mawa jelema ka eta imah. Saha teh apa? Eta barudak. Karunya barudak keur kata langsara aya di pos ronda ku apa teh dibawa we ka dieu karunya. Sok adeni Uten hayu ka dieu ka jero yap ka dieu. Sok palingi Asep. Cek Mah Haji harita bejeng mukakeun panto berai panto dibukakeun urang duaan asup. Era pisan urang kacida sabab katingali urang duaan kulehe dina waktu eta kalayan kotor asup ka imah halus. Kokompodan urang duaan asup ka imahna ku ayana pinuh ku rasa era ajrih ku panampianana eta Pak Haji. Sak lingi kalabat ka dieu lingi. Katingali pisan barang asup ka jero imah teh hegar, genah, betah, merenah tur tumanina katingalina. Kalayan laluasa di jero omah tur tamatak pibetaheun anu nyecingan eta imah. Sok caralik ini caralik sok kena calik. Ari si Uten majugek atuh diuk teh dihanap dina karamik. Naon cicing didinya diuk didinya ieu di luhur. Cek Pak Haji Hamid dari tas semu ngenyang ka si Uten atuh si Uten teh kalacat naik gek diuk dina kursi semunu era jeung tungkul ketempona mah. Asa ku kakaraeun joy euy. Ningali si Uten bajeng tungkul sabiasana masok neng trewelang manehna teh. Atuh urang nuturkeun joy diuk gek urang diuk dina kursi pahareup-hareup jeung Pak Haji Hamid. Tuluy Pak Haji Hamid nyalukan ka bojona. Mak, Haji siapkeun dahareun keur barudak. Karunya meureun can dahar ieu teh. Jauh. Muhun Haji. Abdi Deni di kampung atuh ieu pun alo Uten. Uten Haji. Punten Uten nganyang punten pisan kalotor
cek si Uten harita berjang melongka urang tapi tetap mahina tuluy tungkul sebab era ku kaayaan waktu eta. Telila ti harita mah Haji tuluy asup di ruangan tamu bari pok cumarita. Sok Asep gerak ruang heula itu ayah saya aya we ieu gerak orang tuang heula. Sok ayo ulah nolak karena rezeki hayu orang dahar. Pak Haji mah geus tadi dahar teh kan hayu orang dahar deui lah itu bisi marane acan dahar. Oh ten tacan Pak Haji. Ten cicing atuh sia teh kunaon ya? Om kudu jujur. Om kudu jujur bisi teh dibere. Pak Haji Hamid ngadengin kena gunung satu orang jeung si Uten. Hayu urang dahar hayu. Geus kitu mah tuh cing laleos urang teh nuturkeun Pak Haji Hamid kalayan asup ka ruang dahar harita embrak pisan geuning Joy. Tumanina genah urang cicing na meja makan diasongkeun dahareun sagala ngeunah si Uten tungkul tara-tara ti sasari si Uten ngareupan dahar model kitu. Ai tadi mah sumanget pisan manehanana ai gok kadinya mah manehna katingali rada era. Keketen kunaon make jeung tungkul? Oh tenisin Pak Haji, Mah Haji punten. Ten isin, ten kalotor. Ten keuning. Ken bae, sok tuang, sok gerak tak. Eta mah pinang baneng. Tah. Ieu mah iga ya sayur iga ya, daging iga keras sok ujang. Sok kadinya nak cing ageng. Ih, ini harese cing urang pangalasankeun. Maji harita bejang ajewang piring tuluy di alasan da katingali urang dua anjeung si Uten ragu-ragu katepon aku mah Haji rek nyokot eta dahareun Joy. Teka catur dina waktu eta urang dahar nikmat pisan jeung si Uten turut jeung Pak Haji. Meni asa ku kakaraeun urang dahar nu sangeunah model kitu. Kalayan dahareun nu sagala aya. Dina hate urang ngageuntes naon ai gawena Pak Haji meni sagala boga turta sagala aya padahal Pak Haji ngan ukur ngurus masjid. Ngan tanda tanya we Joy dina hate urang. Geus kitu sarengsena tuang mah ngaleos di ka ruangan tamu nu tadi saurutna urang tadi diuk jeung si Uten. Tekung silila Pak Haji Hamid nuturkeun bari gek diuk hareupeun urang.